Aing sila teman-teman di dia basa eta mangonten wae di dia. Nah, mana Kim ngomong sarangan? Teu keur ngingat masa lalu we. Si Aki menilai baik. Ya, Kim depan ngomong sorangan jika nu stres mana teh stres teh. Ente basa eta mengingat masa lalu we, inget yang barudak. Ayeuna sok atuh ayeuna ulina jeung barudak. Hayu, Sok atuh neangan barudakna. hari itu tuh barudak tuh di tukang. Kim di itu deket madrasah etanan nanti ulina. Hayu, hari si Ike kana naon ka ditu na? Aing Aing lah mending lewat ke dia daripada lewat naon naik motor. ayo. Untung geus nepis ya. Si aktif mah. Iya. Mana si depan si Iki? Keur meuli es krim. Oh, tunggu ada di dia. Heeh atuh. Nah, si depan si Iki karek datang. Nganten lah ieu si mah es krim. Mending naik es krim euy. Ka madrasah we ulina nam. Depan, urang ajeun aya si Santiago. Oh, anu pira teh? Ayo ayeuna nam. Bendera lagi lah ieu barudak siap-siapna. Marane keur naon pan Ki? Keur nyen konten nu pira? Naon Kim erek ngiluan? Heeh, ngan eta euy. Loba omong asih ki si depan mah yang ngomong teh bisa. Kalem atuh. Main we. Kita daripada mana ngomong kasar wae. Mending ngaji jeung urang bareng yuk penting. Sok alim mah mah sok ngaji getaram. Urang ngajian konten Anggaraja Network ya. Si depannya si Iki ka mana ya? Lila. Si Akim. Non Alamat teh sia. hari si depan jeung si Iki ka mana? Teuing. Aya suara bebek euy. Oh, ini ganenya. Tah geuningan karek datang. Tah urang teh geus nganter si ieu di rumah sakit jiwa duka kunaon rada stres. Sia bisa wae goblok teh aing teh ngomong teh sia sangeunana. Ngajak-ngajak euy ka ditu teh. Bae we aduh mah aing.